Allahu 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 Allah Allahu Allah. Sila istighfar. Aja lari ngomong asal istighfar karena hari-hari ngomong geus teu ya. Naon sababna sabab pengaruh masakeun dosa nage pangkadan. Dalam usul didongirkeun ku Allah Subhanahu wa taala diukur jumlah dosa ribados pangkadan. Yakin ya. Dan dirahasiakeun ku Allah ya. Meski kene ditutupan. Dan usul dibukakeun mah aibna ku Allah Subhanahu wa taala masyaallah ribados pangkadan dosa. Maka istighfar ge pang lobana ribados insyaallah. Teh di antarana perkara anu yakin nyilakakeun ka diri urang teh akibat sok loba poho kana dosa anu geus pernah digawe ku urang. Loba abalahi anu menimpa ka diri urang eta teh akibat loba dosa. Karena pada jeung munasabah umat Islam khususna nu aya di Indonesia ayeuna terus-terusan ditimpa musibah di antara geus kuku hese sadang pangan hese duit hese usaha atama dibere balahi wajib di mana-mana longsor di mana-mana da eta teh murid kanyaan ti Allah Subhanahu wa taala ka umat Islam ya. Dan orang kafir mah aman-aman saja. Wajib kalau begitu mah berarti pilih kasih terus. Betul Allah. Lamun dibandingkeun umat Islam jeung umat kafir, di antara para ulama nyontohkeun teh umat Islam ibarat kopiah. Ari umat kafir mah ibaratna seperti sepatu. Ari kopiah mah di mana-mana ka kebulan buru-buru sok dibersihan. Jadi otomatis tersempet loba kebul dina kopiah. Lantaran izin kamu urang make kopiah anu dekil loba kebul. Ana umat kafir mah seperti sepatu, ari sepatu teh anu bolong teh, anu taringul teh terus dipakai kemana-mana. Tapi aman we sepatu gitu. Ibarat kafir mah rek maksiat, rek teu ibadah, rek kumaha aman we. Ari orang Islam mah teu naon aya kebul dina kopiah langsung dibersihan. Setiap kali aya dosa anu ngajadikeun bahaya langsung diberi musibah Allah. Tujuanna keur ngabersihkeun kana dosa. Jadi kanyaan berarti di Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun teu diberi sapertos gitu, maka yakin dosana moal katobatan. Maka bisa orang diberi balahi ku Allah, ulah aral jeung subahat tapi tarima deui Allah. Mudah-mudahan ku dipapari jeung balahi ti Gusti. Mugi-mugi abdi siji bersih dosa di neraka pupus sing teu aya dosaan kebesaran pupus di tempat Gusti Allah. Sanes kanten lamun urang maot di saat dibere panyakit ku Allah, urang masokar bari tawakal ka Allah, maka yakin maot tadi digolongkeun di maut syahid. Insyaallah. Urang bakal ketawa ka karek periode gitu. Bahasa geus lain. Nah, itu juga dulu gua nyata jadi takmak kan. Bukan bahasa. Berarti halal. Jadi kesada. Padahal kami nyari banyak itu sah. Allah, bukan halal itu berarti bukan amal kesalahan. Berarti amal Allah. Nauzubillahi. Jadi salah sawios ciri anu bakal nyelakakeun dari urang di dunia jeung di akhirat teh ngopohokeun kana dosa anu geus pernah digawe wa hiya indallahi mahfuzatun. Sedangkan eta dosa teh mungguh pada Allah mah dirasa selama teu ditobatan nepi ka ilahake yakin eta dosa bakal kapani urang. Namun dibalik eta nu kadua cirina eta jalma bakal dicilakakeun teh wal zikrul hasanatil madiyah wala yadri akbilan amudat. Cirina jalmi nu bakal dicilakakeun teh nu kaduana sok loba nyaritakeun kahadian anu geus pernah dibigawe. Abul upayung luput. Wala yadri amudat sedengkeun manehan lagi teu apaleun naha eta amal solehna teh ditampi Allah apa ditolak. Sedengkeun di antawisna kalobaan pembuat ulah ngahisab diri sorangan we
kadang-kala di saat rajin ngalaksanakeun ibadah sampaikan dina hati teh terkenal jika asa deuleuh jeung surga teh. Nu padahal teu apal ieu poe berarti ditampi ku Allah adalah ieu teh. Alhamdulillah subhanallah. Berarti hati urang teh terkenal karena amal. Anu padahal baca jeung cilakana hiji jalma rek di dunia rek di akhirat moal bisa gumantung kana amal perbuatan tapi yakin teh fadl sareng karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ulama kadang-kadang rajin berjamaah kepada itu rek berjamaah janji. Jika urang teh pang berjamaah batur terek sholat kadang-kadang berarti izin ka jamaah sholat. Sehingga urang teh anu pang sholatna. Anu padahal teh nyana dina akhir hayat buah urang jadi kedul, baturan kedul jadi getol. Ya, nyana. Buah mereka urang ayeuna teu bager di saat dekeut kana maot lakana jadi teu bager. Anu teu bager ayeuna kadang-kadang dinalika geus dekeut kana maot jadi bager. Ya akibat urang obat terkenal kana kehalusan anu geus pernah dipigawe teh timbul dina perasaan urang sok boga rasa ayeuna ieu aing boga rasa kuya kidul atau ieu aing pang solehna. Nauzubillah subhanallah. Mata pantes wajar jeung munasabah jelma anu loba nyaritakeun kana kahadean diri pribadi loba anu celaka. Sebab di antara semakin urang terkenal kana kahadean geus pernah digawe urang kadituna nganggap lemah jeung nganggap hina ka batur di saat batur teu digawe salah. Malah saeutik Syekh Abdul di daerah Qaddasullah Sirah lamun hate urang ulah sampai ka boga panyakit sapertos itu usahakeun di saat urang nalika budak anu teu leutik keneh butuh menjalankan maneh malu pikiran berarti dosa can sabaraha. Lamun dibandingkeun kita ulama sepuluh dulu dosa nabi geus pada maneh mah masih keneh putih dosa oge. Ibu matur ningali nu geus dewasa di saat ningali jamian geus dewasa salamun urang. Alhamdulillah si bapak ieu mah sok sanes sesepuh yakin da ibadah ge bakal lamun dihitung teh mah loba keneh maneh anak-anak lamun dibandingkeun jeung ibadah. Duha lagi meloba keneh maneh anak lamun dibandingkeun jeung ibadah. Jadi salamina timbul dina hati teh moal aya istilah adibu atau boga rasa ieu adibu ya kidul. Jadi antawisna keur nubaran hate ulah sampai ka boga panyakit terkena kana kahadian diri pribadi. Di saat ningali batu maksiat anjeun aya nama maksiat masih keneh boga umur boa nalika deukeut kana waktu dicabut nyawa maneh teh bakal bisa tobat jeung tobat nasuha tobat anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala berarti maneh bakal husnul khotimah jeung lamun acan karuhan ayeuna bageur sote buah suatu saat bakal kabodak hijrah meureun maot mangke dina beuteung rana naudzubillah min dzalik berarti maotna tepat dina husnul khotimah. Teu saeutik sok sanajan pangkat seperti kiai leutik paribasana tong borok kiai leutik dalah di kiai anu cekut bar sisok teh anu geus katelah santri kan 70 sampai ka bisa ngararapun tapi dina nalika dikasarkeun ku Allah husna husnul khotimah pas nalika rek maotna saja batu mabok maehan sampai ka kadituna musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka terjadi jaminan lamun urang di saat dikesakeun teu rajin ngalaksanakeun ibadah oma MHP jeung kade ulah rek nyaci ka jelema anu can ibadah. Kewajiban ulama nerapkeun kana kudu ngajak anu daek ibadah supaya daekeun ibadah. Kewajiban ulama ngajak. Lamun saya misalkan Agus nongkrong pada kelas Gus ya siap itu. Oh siap bisa paling dulu. Kewajiban ulama ngajak ya. Anak pun daekeun jeung teu nama eta mah teu mampu nu penting ulama ngajak ya. Ieu diantawisna supaya urang boga banyak kita terkenal kana kahadian diri pribadi usahakeun memandang batu teh selalu lebih baik daripada diri urang. Malah diantarana pangna urang sok nganggap lemah ka batu teh kahalangan diantarana saperti tadi anu diuningakeun nya loba dosa anu teu sadar teu katebatan urang. Contoh zaman kapungkur aya jalmi beunghar dikirim teh jelema anu miskin. Dina hiji dinten eta jalmi beunghar nuju cari di bumina sareng anu janten caroge.
Kalau kesan tetangga anu miskin moekeun baju menang nyeuseun. Cek eta istri anu beungar ka heran eta jelema menang ieu kok diseuseun tapi pakaianna teh kotor. Nah teu digecek atau teu disabunan atau kumaha nyeuseunna kudu dicelukeun. Ningan ka poe kitu kene sami kotor. Pas ka 3 poena dikersakeun. Saya mah bener nyeuseun teh bersih. Kemarin mah kotor nyeuseun teh. Bicara kita senyum, mesem. Ada apa kurang sudah seri? Sebenarnya mah nyai di kamar ini atau tetangga teh nyeuseun teh bersih. Ngan pedah maneh ningalina dina jero imah kahalangan ku kaca anu kotor. Nu kotor teh kaca na lain seusehan tetangga. Tadi antara ku alatan urang sadar aya kaca di balik eta pakaian anu dicuci teh pakaian mah bersih tapi anu ditinggalin atuh lantaran aya kotor dina kaca maka ditinggalin teh kotor na pakaian baju padahal baju teh bersih. Nah ini antara akibat lobating dosa dina hati urang nu akhirna memandang ka diri batu teh ka gorengan aya kaalusan mah teu ingat. Nu padahal di balik ka gorengan batu teh pasti aya kaalusan. Malah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menakan hiji bangke. Punten anjing bari bulu, bari hideung, bari bujil, eta anjing bari geus buruk bangke. So kalau tidak bisa ke sahabat waliyin, wahai sahabat, cing tinggal ku anjeun. Aya di eta anjing aya kaalusan eueuh. Teu aya Gusti, ngapa mah teu aya? Pada eta anjing geus kudu jaba anjing hideung, jaba bulu, jaba buruk, jaba paeh, jaba bau bangke. Cek ulama aja, naon Gusti aya teh? Kuntuna bodas bersih. Jadi di antara bangke anu sakitu geuleuh na anu sakitu buruk, kan masih kena aya perkara anu halus yang kuntuna bersih. Sebenarnya bisa. Maka di antara komo nisbat ka jalma sekalipun burung paung gorowel eta jelema yakin bakal aya kahalusan dinding eta jalma anu mana kurang hafal. Nah apa-apa cenah nah bakal manehna selamat dina naik ka air hayat. Tak supaya ulah sampai ka nganggap sepele ka batur di antara ulah terkenal ulah loba ingat-ingat karena kahalian anu geus pernah digawe sabab ulah teu apal pagawean anu urang teh nah ditampi ku Allah anu ngabirkeun. Maka kalau urang sedekah geus pohokeun ya dina urang tos ibadah geus pohokeun dina urang tos tahajud geus pohokeun. Urang mah bukan kana dosa dosa disebut kene aya derajat tahajud aya derajat di melaksanakeun tahajud. Urang mah kadang kala cek guru pedah urang nyarehat usaha teu hararese datang ka hiji guru cek guru teh wayahna maka ulah kaluar saeuting ayeuna atau saminggu ayeuna ulah penting mare guru tahajud laksanakeun ieu mah bacaan tos tahajud digawe urang tahajud ulah penting. Ini pas muslimu, eta misalkan masalah orang atau kahayang orang can dijaga we ku Allah. Padahal ulama kumpul. Nah, karena ibadah urang teh sabaraha detik? 7 penting padahal dianjurkeun urang ku Kanjeng Rasul ngalaksanakeun tahajud teh lamun teu makan pasakot ka umat kami mah niscaya eta tahajud diwajibkeun ku Kanjeng Rasul karunya nu kaulatna. Berarti urang kudu nama salat tahajud teh paling halus mah unggal kalau mendatang yang berhasil kehidupan tapi gawe sholat teh saja bikin melaksanakan selalu berjamaah pasunatan tauhid nu bisa orang mampu paripurna mah diusahakeun di ayeuna ini kritik sampai sakali melaksanakeun atau sakali kekuat yang sebulan sakali terus bertahap dari sakali kan bisa luas bertahap dan tema istighfar biasa sok 3 kali sholat tambahan 10 kali katanya dina sanggeus amin imam ketirana istighfar deui urang bahasa urang dosa dari batu mah balik ti dosa teh bukan dosa na saeutik da urang dosa na pada mata tambahan istighfarna nya beres istighfar kalau bisa tambahan di 50 40 100 bahkan para ulama minimal ulama musyawarah istighfar teh 12.000 sunat sawengi urang aja kira itu enak 12 nah tuh 12 oke karena jangan terusna daya deui supaya ulah sampai ke cilaka kahiji di antara ulah pokokeun kana dosa
kedua anu kadua ulah loba ingat karena kehalusan anu geus pernah digawe sabab urang teu bisa